Nu era mah aing sia teh. Situ patumpa tuh. Situ matumpah sia teh. Ai Bapak Semar teh eta teh gunungna Simbul sagarana Siloka. Cing nu kahiji pangantenna Suraseuri. Tepak doel kanu pipi. Siga nu hayang Surabi. Kadieu ka Kang Gusti mah anyarnya numur bengan. Oh iya. Mangga pilih pada di dieu heula mah. Akan juragan pangaulaan mangga pilih pada di dieu heula. Gentran si Asra jingga si Dawa mangga. Ya, takkan lain kali yang gitu cu. Akang, Uy. itu soal makan. Apa yang melakukan? Aduh. Sepandang lawan. Rupi nama pada di dia ya. Caket tangkar rupi namanya. Iuh rawasnya. Kumaha itu deh. Iuh dari mana itu? Yeay. Suka kayak bapak itu. Ya, akang cepot kan itu kita. Menit iya, oh ninggalkan. Darah ramang kawan-kawan. Alhamdulillah pangesto. Pulang. Pangesto. Naon atuh ah. Kumaha sawala berangkat. Seperti kemarin. Alhamdulillah. Nya. Aduh. Kumaha liweuteun bade ayeuna apa? Sampeyan matos aya tuh. Jengkol matos aya itu disadiakeun. Diukeula. Mangga. Aduh ieu Bapak Gusti. Bapak abdi anu salila ieu ngurus abdi ti budak nepi ka ayeuna. Semaheun abdi damadameun abdi. Lamun eueuh Bapak abdi moal aya di alam dunya. Oh, tenang. Cukang lantaran Cukang lantaran apal asal jeung usul. Asalna ti hidung, usulna ti Bapak. Nuhun Bapak. Nah sabau kelek ieu Bapak. Ih, sedek. Rajo nyembah gitu. My brother. Yuk jadi cara rangket hirup. Si gelo menyong si teh. Kabina-bina deui. Kecangkel pisan mah ieu leungeun belah kene. Coba si monyong.
Oh, cici. Nu era mah aing sia teh. Citu patumpa tuh. Situ matumpah sia teh. Ayo lieu. Aing teh jangan beak kotek 5 sia teh. Tapi ka ode waduh. Nepi ka genut kieu teh sia. Kaculan obat. Era kerudungan sia teh. Cingak lebih wah. Kami ngambil teh. Tinggal situasi ya. Acan. Naon sia teh nangel? Demi Allah, henteu batur. Ngajedog sia teh. Lamun cicing atau cepot sia teh ulah ngerakeun. Tenang Pak, gua abdi bejangan sia. Sarwana. Benar teu. Aja dong, sia teh. Sia. Udah benar teu. Dah kitunya euy, heureuy jeung mah geblek teh. Suka teh geus mari kayaknya. Benar-benar teh sia teh kaitunya. Ji mah bisu. Cepot. Gue kan Kita mah kalulungan teh. dawala abdi kula kumaha akan dina waktos ayeuna juragan pangaulaan dina waktos ayeuna. Ya. Kaula rek menekung heula ka Nu Maha Agung muja ka Maha Hyang Maha Sukma dina waktu ayeuna. Anawi ya golongan. Sugani aya pangbolongan aya kasalamatan pikeun lanceuk kaula ka manga di Lebak aya rupina mah aya walungan rek ka handap heula ka. Kandeng si lain dewek rek maturan dulungan si lain di dieu heula kana bisi aya maung bisi aya naon garewah bisi aya orai. Ya, Mangga tuh Pak. bari miru sana. Bagi abdi mah di dieu we lah di sareng ieu si dawala nya. Bisi aya ising mamang urang usir abdi. Heeh. Heeh, deuleu nya. Dewek ka itu heula. Nya Pak. Siok ieu Pak. Malelewe. Ngalewe wae si teh. Refleks Pak duh. Dua seni lah. Sia teh kos kamuda aing teh sia.
Ya raos sih di bawah. Budak jadi bedong. Coba ini. Tong nyanyahoan aing mah bisa. Sok itu naon teu sopan teh ka kolot batur rumah ka Bapak Semar teh heuh para ratu mika yuyun para menak mika sera batur menganggap spesial tak ka Bapak Semar teh Di dompet wah udah martabak sih jadi spesial daing mah eueuh lah spesial ari angka naon Ada tadi 7. teu apal Kak naon ai Bapak Semar teh eta teh gunungna Simul sagarana Siloka Gunung meletus banyak. ai kitu kumaha kitu heueuh apa cek beja cenah Bapak Semar teh eta teh kan ngaranna oge geus akeh atuh ari Semar teh cenah cek beja ieu Kaset. cek beja cenah kitu Semar teh asal kecap tina samroh bahasa Arab tah Itu. anu hartina buah teh jadi lamun Bapak Semar ngomong mah berbuah nasehat ya ngere bau sumut cenah sia teh ka bapak teh ka bina-bina teuing Berbuih. tingali Bapak Semar naon awakna teh hideung bener eta hideungna Bapak Semar teh lain hideung taramani Lain dicet deh. tapi guyangna oli mesinnya lain sia teh Ahli mesin mau bersama. eta teh filosofi akang hideungna kulit Bapak Semar teh eta teh filosofinya eta hideung teh gambaran tina taneuh ari taneuh tingali gerak taneuh ku urang dihanap dijejakan tak taneuh mah kadang-kadang diciduhan kadang-kadang diisingan Iya. tapi taneuh malesna ka urang kalakang mere manfaat mere kahirupan ka jeung urang Iya. sok tingali taneuh mere dahareun ka urang pan jadi dina tutumuhan teh bebeutian teh tina taneuh Orang tak urang geus kudu kitu kudu jiga taneuh pasipatan teh lamun aya nu ngahina aya nu nyaci aya nu maki ulah ngabalas kudengki deui tapi ku kahadean jeung ku naon ku manfaat jang batur bisa memang ke batur. kudu bisa manfaat urang teh jang batur Iya, perpangadean zaman. nya ngatak teh oge pahade-hadena jalma nyaeta anu manfaat mere manfaat ka jalma saja Eta. jeung deui Bapak Semar mah tingali belah kencana hiji ngacung Biji. katuhu hiji ngacung anu kenca 5 gambaran teh pigawe anu 5 7 anu hiji naon anu 5 salat anu hiji pangeran kul huwallahu ahad Allah teh sahiji Biji betul. edan si eta Pentingnya mereka sholat. penting ayeuna masih ieu bener encer otakna leuy jeung deui leumpangna Bapak Semar mah kitu geuningan nah kitu naon teh eta teh 3 kali teh tekad ucap lampah reret pulang Nah, tembul di lepas fibra. maksudna kumaha teh heueuh eta teh tekad ucap lampah teh tingali deui bisi aya ucapan urang anu nyinggung ka batur bisi aya ucapan urang nyeri hatekeun ka batur Teluyu. sok tingali tuluy peta hampura teh jelema teh Iya. sok tingali Bapak Semar mah teu ka budak teu ka kolot antara we tingali menta hampura teu gengsi Anak pasor. tok tingali aya budak oge ujang hampuranya bisi kadeupak ku uat tuh Bapak Semar teh Rumah sakit tuh. dan penting ayeuna eta sia mah ari ngomong kitu ngelong kahadean ari lohor geus 3 tahun sia mah hanteu cek saha da kuring masuk lohor wae wah Terus 7 kali Jumat lembang lah gitu. sia mah kamari oge salat subuh nepi ka 6 rakaat sia mah 3 poeun sia teh wah pajung 3 poeun sia jadi ka bener-bener deui akan kan matak teh ke urang teh da anger we teh da hade goreng ge bapak atuh Salat subuh jeung salat Id. kudu naon teh kudu ngajen urang teh Gitu-gitu ya. lain nyong naon urang teh dibuluh deui nya alhamdulillah dina waktu ayeuna teh dibuluh nya geus sabaraha kali di dieu mah nya 3 kali. 4 kali meureun ayeuna teh ka 4 kali alhamdulillah alfukahna nyaeta jang nyang atana pikang nyang teh diana alhamdulillah ayeuna mah geus ngahiji nyang geus kawin nya euy Pas berat kaset. geus nikah ayeuna mah
heula kene kawin geus bukti namanya jodoh nate geuningan pasanganana nanti heula ai dewek mah deuleu euy biheung tah biheung pasangan heula jodoh teh biheung pati heula maot heula heuh mudah-mudahan we sing lain naon da umur mah teu nyaho dengan euy sok sing parulingkang teh euy ha sok panesa enyel oge murah keneh geuningan maot euy sing cerdas milih pasangan. Nu matak teh oge nu matak urang teh kudu iman takwa ka pangeran euy. Iya. Si ayeuna nyang medak geus ngeunah ayeuna mah euy kali boga budakna teh lalaki. budak. Pan lalaki mah disunatan tunang apoyang deui doh gitu. Akang teh geus diinfus awalnya. Nyang urang doakeun we ieu nya nyang mudah-mudahan jeung teh Diana teh sing runtut raut sauyuna. Apa aja doana? Aya doana deui apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syumtu wa bika eta mah lain doa jang panganten tapi doa buka puasa beuleuh teh. Makalar takjil gitu mah. Hah? Buka puasa. Ye apa panganten oge pan rek buka puasa ayeuna teh puasa tina nahan hawa nafsu. Oh iya. Ting buka puasa ting buka baju. Mata teh. Ai ngadoakeun panganten mah kieu atuh kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan ieu panganten teh sing dibarokahkeun boh dina kaayaan senang, boh dina kaayaan susah. Nah, si teh ngadoakeun teh susah jeung senang si teh barokahna. Ari apa na hirup di dunya mah teu oleh dua kondisi kumaha? Dua kondisi kadang di luhur kadang di hana. Keur senang kadang susah. Urang teh kadang senang kadang susah. Moal senang wae moal susah wae. Kadang di luhur kadang di hana. Heueuh tah ibu-ibu mah resepna gerak ting di hana ting di luhur kadang. Ngan ibu-ibu kade ulah di luhur curang. Nah curang ngucur napan ka urang. Sok mana karep sia mah. Bina-bina teuing. Ya kitu terus muncul. Kade. Urang teh pan kadang-kadang keur di luhur, mata urang teh ngadoakeun teh sing barokah ari barokah teh ziyadatul khair. Tambih kasahean. Keur di luhur urang ku pangeran teh dibere kanikmatan keur di luhur mah beunghar, bro di juru, bro di pantok, ngalaya di tengah imah tah harta teh. Nya. Uang banyak berlipat, mobil herang mengkilat, sawah jeung kebon marabat, empang sing karo cepat lolobana lauk sepat. Kadang-kadang ibuna ninggalnya ibu-ibuna kerudungna Zoya, mukenana gelombang cinta, bajuna Elzata, HP-na Nokia, laptopna Toshiba, motorna Honda, mobilna Toyota, geulangna sagede pelek beca. Kalungna ngarumay dina dada leumpang teh dongko we. Nya imahna saking beungharna pantau hareupna di buluh pantau tukangna di alun-alun Majalaya. Wah, situ gede-gede deui jadi kabayang lamun ngising kudu numpak ojek gitu. Nah teh. Nu mata urang teh kudu bersyukur tah. Kadang-kadang urang ditempatkeun di luhur, kadang-kadang urang ditempatkeun di handap. Lamun di handap beureut pakeun pusat bahan. Usaha koreh-koreh cok dieu eueuh ragap teu aya. Permasalahan hidup makin rumit. Imah asa beuki sempit, mitoha pedit, pamajikan ririwit, anak nu leutik kajepit, nu gede hayang kawin merit, di imah loba beurit. Hutang melilit, perut buncit, mata bintit, amit. Mata urang dina waktu ayeuna kudu nyaimangan dua kondisi eta mata lamun keur di luhur payungan ku syukur dihandap tilaman ku sabar. Di luhur naon payungan ku syukur dihandap tilaman ku sabar sabab syukur jeung sabar pasti aya wae. Ceuk kolot baheula. Kumaha ceuk kolot baheula? Ulah ngeluh keur ripu, ulah ngaraja keur bagja ripu hujan rana ampihan. Lain sateh bagja titipan. Tong heureuy si aing teh hargapkeun. Allahu Akbar. Aduh, ya monyong Gusti. Teu sangka ya Allah ya Rabbi. Batok bulu si waduk situ. Si madu meureun. Ieu pengaruh kopeah nya euy. Lalawara teuing ieu kopeah teh kamari ka anu nawar 5 juta teu dipikeun. Nah, teu dipikeun belagu sia mah.
atuh ieu kopea ditawar 5 juta anjing sirahna sakieu geus sok aing teh pae meureun nya teh. Nah, beda-beda teh Kalau satu ujian juga. Tapi hayu panganten mah asa bunga we jeung bunganya. Ayeuna dengan seniman seniwati dararatang ka dieu nyugemakeun heuh nyang-nyang teh. Sama jalaya mah kadara dieu. Malahan di dieu teh euy seniman seniwati teh heuh babaturan dewek geloban rempeg nya sepuh dewek Mang Oyek. Alhamdulillah ka dieu sareng ibuna. Urang-urang atuh urang kaul atuh jang nyang-nyang. Naon? Hayang lagu panganten baru. Panganten anyar. Panganten anyar ada kuring mah di Kosida. Oh, di Kosida. Kosida kumaha? Anu band kepret gini kan. Anu pak tungtung tes, pak tungtung tes. Laguna teh kieu lagu nu kieu geuning kan. Anu band kepret opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, rangingan. Bahankeun. Ah, siapa kejeng hayang dibahankeun. Geus di dosanya. Anu kikiran duhai senangnya penganten baru duduk bersanding bersenda gurau beda bau-bauna bau onta sih bau padang pasir aing malah guna panganten anyar sok panganten anyar Yuna itu sede urang teh buka parabot lamun urang jadi umat Islam kudu jadi umat Islam nu islami lain ke Arab-Araban gitu. Da soalna lamun Kanjeng Nabi lamun di Indonesia mah sarua we gini kan. Meureun Kanjeng Nabi teh make batik meureun di Indonesia mah. Da beda we di Arab mungkin juga da budaya eta mah nya. Budaya mah beda jeung keyakinan. Cing Islami we ajaran asraf da ulah-ulahna teh ulah gengsi make iket. Ngomong bahasa Sunda dipangsi make pangsi bahasa Sunda teh cing paling ada kuring mah tara make bahasa Sunda kuring mah bahasa naon bahasa Cina emang bisa bahasa Cina kuring mah jago cik lamun bahasa Cina na tong ka mana tong ciring cincang bahasa Cina na jelema begang cacingan bahasa Cina na jelema sedih kasihan main kaleci cing kuaing centang cing lamun bahasa Cina na 1000 seceng 5.000 goceng duitna kurang kacoceng wah siapa mana karo eta teh Cina naon Cina uhun katanya nya malahan kuring mah bisa lagu Cina kumaha fai cician foci pinu fai cician langseng fai cician langseng pinu fai cician seeng lagu naon judulna hayya mahur cai ada ya toiba kawan Arab siapa cik aing laguna lagu Sunda naon panganten anyar sih panganten anyar diuk ngaredeng menang dangdang direnceng-renceng geus biasa ada ilatar pada ngakonya busarean penting nuka hiji pangantenna suraseri tepang doel kanu pipi siga nu hayang surabi hari penting nuka dua susur sasar rumpur rampak bari muka kecalana rek diganti ku piyama penting muka tilu magihan adu punduku dirampa-rampa berhibu si goreng teh kue bolu
luas mono hipo bolong sing harang teh urut hajat mereka Coba. tapi kadinya henteu jadi penting nu katujuh Nauju. panganten siga nu ripuh si neng siga nu tuluh siapa penting nyonya walu Kumaha. di kumaha eta walu eueuh gawe panganten di hulunan uluding ulunan juga belang gawe penting sabaraha 25 oh salawe penting ka salawe pangantena luwe maklum capek geus gawe sigana teh hayang baso sama mana karep ya we macak gawe dah saya penting saya wah Usaha. oh om yang aduh alhamdulillah rabbil alamin ya Panganten.